Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang petepang dangu deui dina dongeng Sunda di kanal Capruk Radionet. Anu nuju bintonkeun dongeng anu judulna Anak Titisan Iblis karangan Rudiansah. Mugi-mugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, ditebihkeun tina sasalad Covid-19 sing sarehat sakulawargina atuh bilih aya nu teu damang sing enggal didamangkeun deui diangkat panyawatna. Oge tina kanan anu nuju diikhtiarkeun lancar sagala rupi usahana. Para wargi kaum dangu netizen sadayana simkuring tekendat kanuhunkeun kana sakur pangrojong ti para wargi kaum dangu anu mangrupi subscribe utamina manco kana konten-kontena, anu parantos ngabagikeun link kontena, anu nge-like oge anu nyerat komentna. Atuh kanu nembe sumping haturan wilujeng sumping pamugi konten-kontena katampi supados aya notifikasi saperkawis konten anu anyar medal, mangga aya saena diklik wae seratan subscribe sareng gambar loncengna. Kanggo anu teu acan subscribe, kanu anu parantos mah teu kedah diklik deui margi engke janten unsubscribe kitu painten. Para wargi kaum dangu netizen sadayana dongeng sateu acana nuju medar lalakon Usman nu nuju dilatih ku Kikawatu Waja geusan yang hareupan si anak titisan iblis. Tah ayeuna kumaha cariosa lajengna sareng tokoh-tokoh anu sanesna supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga urang lajengkeun. Heuh, dasar dak ki peot sia. Resep ngaladog we ieu make kitu teh. Aing we di dieu sorangan latihan teh eueuh batur ah. Ceuk Usman bari kituna teh tuluy ngagedig muru ka tempat latihanana. Di mana harita di tempat latihan teh geus nyampak ngagugurah seuneu hawu ditumpangan ku katel badag anu usina batu koral anu geus ngebul panas lila di sangrai. Eta batu koral panas teh kudu terus diranggem ku Usman rada lila kudu dam paleungeunna kituna teh sangkan dam paleungeun Usman sakaligus ramo-ramo leungeunna Usman oge jadi kuat ku panas. Eta tindakan teh henteu cukup ukur sapoe dua poe, tapi butuh ku waktu anu meh ngaminggu-minggu. Ayeuna cuang kocapkeun deui di tempat sejen para wargi kaum dangu. Harita teh jaed keur kadatangan tamu ti dua urang jalma. Anu tayalian Agus jeung Engkong Cengli. Anu sabaraha minggu memang geus didaguan ku jaed ngan karak datang harita. Saenggeus silih wanohkeun mah antara jaed katutruk mini ka Engkong Cengli. Sabab salain ka Agus teh ngan iwati ka Engkong Cengli Rukmini mah anu can wanoh teh. Kadenge harita Agus anu keur cumarita ditujukeun ka jaed. Sorry pisan nya euy. Agus sudah telat nih. Nganjang ka dieu barengan si Engkong teh. Atuh da lama kita teh datangnya kan? Ya, sehubungan ya gitulah. Si Engkongnya sibuk banget Sakali deui hampura pisan nya Agus Cek Agus sasadu dumeh ngarasa telat maranehna datang kadinya. Tenang naon Gus. Tenang we Gus. Teu kudu ngarasa kumahanya. Teu kudu ngarasa salah gitu tah. Atawa telat. Sabab da kuring oge ngamaklum. Engkong Cengli teh banyak jobnya di luar daerah. Ya, syukur atuh Ari Jaid bisa mengerti dengan keberadaan kita mah. Regreg kana hatena ge.
Dan kita betul-betul siap membantu kita, Ed. Maka dari itu, anak yang sakitnya di kamar sebelah mana, Ed? Biar kita tengok keberadaannya sekarang. Mangga, Gus. Tuh, di kamar lu itu tuh. Ya udah, Kong, mari Kong. Harita Jaed terus muru ka kamarna Irpan anu keur ngalempreh can inget-inget deui kasadaranana. Dituturkeun ku Agus katut engkong cengli lempang pang tukangna. Sedengkeun Harita Rukmini manehna keur aya di kamar sajen tiluan jeung adit alona katut marwah anu jadi anak. Kituna teh satu tas tadi Rukmini mairan susuguh katamu. Malahan mah adit jeung marwah geus mimiti tali bra sare. Ngan tinggal Rukmini para warga kaum dangu anu can reup teh manehna mineng ngahulang mikiran kahirupan anu kiwari keur menang ujian ku rupa-rupaning cocoba nya mangsa kurunyang hareupan ku ayana angkara murka anu datangna ti jalma-jalma anu tayaras kamanusaan. Kaayaan di kamar Irpan harita Agus jeung engkong cengli terus ningali sarta mariksa kaayaan Irpan anu memang pikahariwangeun anu nempo. Oh, iya. Lihat-lihat kayak gini, rupanya harus betul-betul membantu. Dia anak punya penyakit ya. Kebetulan, punya labuan khusus. Biar anak ini punya penyakit cepat selobati ya. Lah, itu dia Kong. Anak ini emang sudah parah banget penyakitnya. Tapi ini penyakitnya penyakit guna-guna, Kong. Bukan begitu kan, Ed? Betul sekali, Kong. Keponakan saya teh memang kena guna-guna. Ya, barangkali engkong bisa sepenuhnya dapat membantu terhadap keponakan saya, Kong. Gitu, Kong. Cek Jaed anu harita jadi kabawakeun oge ngomongna jadi bahasa Melayu. Lantaran anu diajak ngobrolna teh saperti engkong cengli memang ngagunakeun bahasa Melayu lolobana. Haiya. Jaed harap tenang. Oi janji, oi pasti bantu dia kamu punya masalah. Penyakit kamu punya ponakan pasti oi sembuhin lah. Oi akan usaha sebisa-bisa oi. Haiya. Agus, tolong bawain itu tas wadah alat-alat juga lambuan-lambuan oi ya. Sekarang oi akan mulai praktek itu ngobatin si Irpan. Siap, Kong, siap. Cek Agus bari gancang keluar ti kamar maksud arek nyokot tas ranselna kong cengli anu eusina alat-alat ritual jeung obat ramuan. Teu lila Agus geus datang deui ka jero kamar bari mawa eta tas terus disodorkeun ka kong cengli. Ini Kong. Waktu. Sini. Haiya. Nah sekarang gue mau praktek pengobatan. Kalian berdua diam situ Jangan banyak bicara. Jangan banyak gerak-gerak. Jangan cecerewengan. Jangan teriak-teriak sambil nyanyi ya. Apalagi kalian sambil nari-nari. Tidak perlu. Sebelum oi selesai, praktek dina oi nyembuhin ini anak punya penyakit. Cek engkong cengli deui harita cumarita mentak ka Jaed ketut Agus sangkan terus jarempe mangsa manehna amimitian muka praktek ngubaran Irpan. Mangga Kong. Selamat memulai alo saya diobatinya gitu. Serta mudah-mudahan engkong bisa berhasil juga mengobati alo sayanya gitu. Iya. Apa itu aloha? Aloha mah bahasa Hawaii atuh Kong. Iya. Maksud oi aloha. Itu maksud oi. Apa itu alo? Oi kagak ngerti. Lagi pula itu buah mangga disebut-sebut. Oi tidak mengerti. Maksud mari apa? Ari pok teh engkong cengli beri rutret ka Jaed katut Agus. Ditanya kitu, Jaed jadi terus mesem. Agus anu harita nembalan teh. Itu Kong. Maksudnya itu Jaed bilang gini. Mangga artinya silahkan, bukan buah mangga. Silahkan engkong untuk bekerja mengobati alonya itu Irpan. Alo itu artinya keponakan Kong. Itu. Oh. Itu ya. Baru ngerti oi. Baru dengar Mari harap maklum Ya sudah. Oi sekarang mau mulai bekerja. Sekali lagi harap
kamu berdua diam. Siap, siap, Kong, siap. Tur sanggeus kitu mah engkong cengli terus bukaan sleting rangselna nyokot alat-alat praktekna anu sakirana bakal dipake praktek ritual mangsa ngubaran Irfan. Engkong cengli anu geus pantes deui dina dangdanan Cina, sirah botak pakulitan bersih, harita diuk sila nyang hareupan lilin beureum hurung ku seuneu satilu-tilu. Nya eta lilin teh meunang nyeuneut terus ditangtung-tangtungkeun dina parantina alat-alat ari praktek. Dua dampaleungeun disidakepkeun luhureun dada, laju mapatkeun jampena luyu jeung kaayaan bahasa katut kapercayaan dina agamana. Kituna teh diselang kumurulukeun kembang wawangian kana badan Irfan anu keur masih keneh ngajepat. Tuluy dikeceretan ku cai tina kendi 3 kali kungkong cengli anu lempang ngurilingan di pan tempat Irfan anu keur ngagoler. Sarta sanggeus kitu, engkong cengli tembong diuk deui di tempat urut silana tadi neruskeun tarekahna mangsa ngadorongan hiji kekuatan batin pikeun nyampurnakeun keampuhan ramuan dang daunan anu harita aya dina pisin. Eta ramuan teh mangrupakeun alat pamungkas pikeun bener-bener bisa nyageurkeun Irfan waktu harita. Lila jung engkong cengli nangtung deui bari bawa ramuan anu aya dina pisin terus nyamperkeun ka Irfan anu keur masih ngagoler. Saterusna engkong cengli oge terus malurkeun eta ramuan anu meunang ngarieus sarta meunang nyampurnakeun ku minyak wangi khusus meunang mawa engkong cengli ti Cina. Dibalurkeun kana badan Irfan dina bagian anggota badan anu tangtu. Teu lila katingali jempol sukuna Irfan mimiti usik, ramo leungeunna oge sarua. Ngan atra jol kaambe ku sararea, di eta jero kamar kadadak bau tarasi kot kamebek. Jaed jeung Agus terus nutupan irung ku leungeunna lantaran di jero kamar ngadadak bau tarasi. Iwal tingkong cengli wungkul anu teu kapangruhan ku eta kaayaan teh. Loka bau asin. Ada apa? Aya naon itu Ed? Bingung Agus mah. Duh. Sabal deui teh bauna. Agus kageteun ku eta kaayaan. Alah. Teu salah cek dugaan Kang Rani teh ya. Irfan kakeunaan ku guna-guna ngaliwatan tumbal tarasi Gus. Wah, sakti bener euy dukunnya. Tarasi bisa dijieun itu. Pelantara mengguna-gunain orang gitu. Dasar dukun keparat. Pokna deui Agus bari gogodeg. Keur kitu ti luar kamar kadenge Rukmini ngagarwan ka Jaed ngan nalaunan ampir ngaharewos. Kang Jaed. Tapi harita Jaed bet teu ngadengeun lamun di luareun kamar harita aya Rukmini ngagarwan ka manehna. Ngan untung Agus anu harita ngadenge teh sarta ningali Rukmini ngajanteng di luareun kamar bari nungkupan irung ku tungtung tiung. Jeung deui pantok kamar keur kaayaan muka harita teh. Agus terus noe leungeun Jaed bari pok ngomong lalaunan. Ed. Tuh. Majikan, manggil tuh. Cek Agus. Sedengkeun ari Jaed gancang manehna areret ka tukang terus lempang nyamperkeun Rukmini anu keur ngajanteng. Aya naon Rukmini? Jaed sanggeus deukeut terus tumanya ka Rukmini. Henteu Kang, ya abdi mana bet bau tarasi. Oh, memang bener pisan Rukmini. Satu tas diberi ramuan Irfan teh naha cek yang tebet jadi bau tarasi. Ngan akang jadi ingat, yen anu bau tarasi teh nyaeta tumbalna tarasi anu harita arek ngawarjit ka urang teh. Jali mamanyaan tega. Padahal dosa naonnya ari urang ka manehna bet wani nganandasa. Tembak Jaed bari rumahu. Rukmini gancang ngomong deui. Nyakeun we Kang. Engke oge bakal aya wawalesna ka jalma anu dolim ka urang mah. Cing abdi hoyong ninggal Kang. Hoyong ninggal Irfan pulih deui. Nya. Hayu atuh ka jero ari penasaran mah Rukmini. Tur urang cing yakin
Irfan bakal pulih deui. Keke ari Marwah jeung Adit geus sararet Rukmini. Kade ah. Atos bobo Kang. Tos talibra. Jeung moana naon atuh Kang? Tong seueur emutan. Nya caos atuh ke jero. Rukmini sok. Nam, ayeuna cuang ningali engkong cengli ngobaran satuluyna kumaha? Saterusna Rukmini katut Jaed arasup ka jero kamar. Maranehna nempo engkong cengli anu keur narekahan Irfan sangkan pulih deui kasehatanana. Tapi eta tarekah teh henteu gampang. Mungguh butuh waktu jeung tanaga anu khusus. Mangsa engkong cengli nyingraikeun kekuatan gaib dina badan Irfan bari narohkeun nyawana sorangan. Ari sabab lamun engkong cengli kurang tapis dina ngagunakeun tanaga batin katut panangkalna, bisa-bisa guna-guna anu aya dina badan Irfan bakal pindah ka diri manehna lamun engkong cengli kurang kuat mah. Tapi kersaning ku pitulung teh Gusti, nya akhirna Irfan teh bisa oge diubaran ku engkong cengli kalawan lancar. Kabeh bungah taya papadana waktu nempo Irfan kiwari bisa beunta sadar tina kapaehanana. Engkong cengli terus ngareret ka Jaed bari pok nyarita. Hayya. Syukurlah. Akhirnya Oe sekarang bisa juga itu barang tidak kamu punya kamu gunakan. Hah, Jaed? Dan Oe juga bangga. Itu anak bisa bebas dari guna-guna kebantuan Oe. Engkong cengli puguh atoh manehna bisa ngubaran Irfan. Jaed katut Rukmini kacidang nuhunkeunana pisan ka engkong cengli teh. Sarta pikeun bisa ngabuktikeun rasa panuhuna ka engkong cengli anu memang geus ngabantu ka kulawarga manehana harita. Jaed jeung Rukmini terus nyarankeun ka engkong cengli katut Agus sangkan duanana henteu terus baralik harita keneh sabab melang di jalan. Sedengkeun ari engkong cengli jeung Agus memang henteu bisa baha maranehna oge deui. Puguh nyaho di pilemburan teh keur kaayaan teu aman. Nya kapaksa kulantaran waktu teh geus nitih kawan Cipeuting, duanana terus bae marondok di imah Narandi. Sajaba dititah mondok, engkong cengli katut Agus, harita ku Jaed katut Rukmini disuguhan dahar anu ngadadak masak ngariung di tengah imah bareng jeung pribumi samemeh sare. Ayeuna urang kocapkeun di tempat sejen nyaeta Usman. Anu peuting harita keur ngahulang sorangan di tepas imah lantaran kikawat wajah ti kamari keneh taya balik-balik ka eta tempat. Usman ngahulang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Kamana cenah si aki-aki peot teh nya euy? Geus peuting kieu nah bacan aya balik keneh. Moal kitu dihakan mau mah. Hajongjonan. Cek Usman bari garo-garo teu ateul kana sirahna lantaran kikawat wajah tara teu biasana eueuh ti peuting di imah. Sedengkeun ari kikawat wajah anu keur dipake bahan pamikiranana mah manehna harita keur nyang saya bae dina luhureun tatangkalan teu jauh ti imahna Nyai Cangkurileung bari mencrong ka handap ka palebah buruan eta imah anu memang caang kacaangan ku lampu cempor. Tidinya bre. Ayat 3 jalma keur ngabarrega nangtung. 2 lalaki jeung saurang awewe dina sirahna make ciput, umurna kira-kira 50 tahunan. Make kabaya kekembangan kahandap samping kebat semu coklat. Lalaki anu duaan mah harita maranehna make baju sing sarua hideung dina wanda kajawaraan. Tur dina umurna beda-beda. Anu saurangna harita 30 tahunan, anu saurangna deui 23 tahunan.
Saterusna lalaki anu umurna 30 tahunan terus ngagorowok sesumbar nitah Nyai Cangkurileng katut si Sukmara keluar ti jero imah. Cangkurileng, kewat sia gerak keluar kurang ajar. Rejeng eta anak jurik teh gancangan gubuk bawa keluar euy. Aing penasaran hayang nyaho kagarangan eta bocah teh tepi ka mana hebatna. Ku aing arek dijajal deuleu ka madukanana. Sedangkeun Nyai Cangkurileng kabeneran harita teh keur mujas medi nya kapaksa kudu ngeureunkeun pagaweanana bari satadina mah si Sukmara teh arek cenah indit neangan deui mangsa ka pilemburan. Ngan ku sabab aya anu susumbar ngajadikeun Nyai Cangkurileng ngabolaikeun niatna bari terus nungtun si Sukmara anu geus robah wujudna jadi pikasieun dibawa kaluareun imah. Saenggeus manehna aya di luareun imah, Nyai Cangkurileng kadenge terus cikikik seuri bari mencong ka tilu jalma anu aya hareupeunana terus nyarita. Oh my god. Geuning aya nya Darsi ti ku haramang ka dieu ye. Iya deui dua jawara ti Cimenyan Kimoro jeung Cangkosim anu jadi muridnya. Oh, aya naon? Puting-puting ka dieu? Sono? Oh, tingali geus Sukmara. Can you see that? Si Sukmara ngagerem bangun anu terus nembongkeun sima. Andi kamontong sok leuwah seuri Cangkurileng. Kula tiluan pangna ayeuna datang ka dieu teh nyaeta rek nyoba ngajajal pangarti Andika deuleu. Tur dina aturan tarung Andika jeung kula kudu silih uji dina ilmu santet samodarana. Eta bocah anu ngaran Sukmara teh antepkeun cenah diuji wewesena ku Kimoro jeung Cangkosim. Sabab kula tiluan teh memang teresep aya Andika anu ngacokeun ka ieu alam dunya. Kumaha? Ngarti maneh teh Cangkurileng? Nyi Darsih anu cumarita ka Nyai Cangkurileng bari netep antep. Atuh ari kitu mah aranjeun tiluan teh ngahaja. Arek kalanterkeun nyawa masing-masing dong. Bagea, welcome. Kekula diterima. Ho, kurang ajar. Hayu gancang podaran si Sukmara teh Ki Guru. Bara gancang kabuktian yen urang duaan teh memang teu pantes dihempas kitu wae ku ieu dukun mangkluk teh Ki Guru. Cangkosim geus rek sajeleng-jelengeun luncat narajang ka si Sukmara ngan kaburu dihalangan ku Kimoro. Hei, cicing heula Cang. Montong sok rea gagabah dina ngalakukeun tindakan euy. Urang ngalakukeun tindakan teh ulah bari jeung nafsu. Sabab engke kalemahan urang bakal gampang katohian ku musuh lamun seuk urangna bari jeung amarahan mah. Kalau kalian benar-benar tiluan gede kawani, montong sok loba ile dulu. Don't talk too much. Geus puguh nyawa Arandika tiluan teh geus aya dina katangtuan leungeun kula. Sor, gerak maraju aranjeun sakabeh. Kula jeung si Sukmara moal ngejat satunjang beas deuleuh. Sikap jeung caritaan Nyai Cangkurileng mungguh ngahaja ngalarece jeung manasan ka tilu jalma sangkan bedah amarahna. Jeung memang nya Nyi Darsih anu harita bedah amarahna teh. Montong sok waka somong maneh teh Cangkurileng. Hayu urang buktikeun heula. Saha anu ilmu santet taleuwih unggul teh? Andika atawa kuring? Rasakeun ye. Hiap. Nyi Darsih harita terus ngagerok bari ngacungkeun dua leungeunna ka luhur sarta dina keupelan leungeunna kencak ngadadak aya beurit bodas anu hirup. Dina leungeun katuhuna tembong jarum leutik panjang nasa jengkal boborelakan herang. Eta beurit bodas para wargi kaum dangu dipencet lalauna. Nyai Cangkurileng muringis bangun anu keur nahan ka nyeri sabab dirina harita memang keur disantet ku Nyi Darsih.
Tapi lain oge Nyai Cangkurileng atuh lamun seguru langsung teter mah ku karek kitu. Matak gancang harita manehanana oge mentangkeun ilmu simpenanana mangsa dipake ngayonan ilmu lawan. Oh. Oke. Help. Mau Darsi. Hiat. Nyai Cangkurileng ngagero bari dua leungeunna langsung digebotkeun kana taneuh. Wer, cedud. Kakuatan gaib atawa santetna Nyai Cangkurileng oge harita langsung karasa ku Nyi Darsi. Tur mimiti karasana teh dina dua dampal sukuna heula nyerelek kaluhur parat kana bujal datangna ti jero taneuh. Nyi Darsi ayeuna mah anu katinggali muringis teh nahan ka nyeri mangsa beteungna joal bekah ngagedean. Getih hideung tembong bijil keluar tina bujalna. Nyai Darsi leungeun kencana tembong teu pereket antara nahan ka nyeri jeung ngaluarkeun tanaga batin mangsa ngadu jajaten beuki rongkah. Beurit bodas dipencet satarikna ku Nyi Darsi bari ditojos dina jarum lebah dadana jero pisan. Burial. Tina bibir Nyai Cangkurileng katut bibirna Nyi Darsi tembong getih kental ngabulaeh keluar. Tina irung, tina ceuli katut panon oge masing-masing sarua harita teh. Anu memang kabeneranna teh kekuatan ilmu santetna masing-masing mungguh imbang. Sedengkeun Kimoro jeung Encang Kosim harita duanana geus leuut leet ku Kesang, sabab duanana harita keur pada-pada naker tanagana masing-masing pikeun nahan amukanana si Sukmara anu keur ngarangseg narajang ka manehna duaan. Kendang pecah masuk. Celeng pros. Geus liwat ti tilu geprakan duanana tetela masih keneh mampu nahan amukanana si Sukmara. Malah Encang Kosim mah harita jadi aya kasempatan pikeun bisa ngasupkeun tenggelanana kana sirahna si Sukmara. Yuk celeng. Kudawil. Set. Reketak yuk cebrod. Aduh. Dalik deuk. Tapi aneh anu ngagero teh lain si Sukmara kalakah Encang Kosim sorangan anu ngagero nahan ka nyeri. Ari badana tuluy ngadalikdeuk mundur ka tukang harita teh. Sabab leungeun Encang Kosim puguh henteu kuateun dipake neunggel sirahna si Sukmara anu mungguh teu aslir batu karang bae. Bareng jeung kitu gadadak harita kadenge sora anu ngapledag tarik pisan lir sora gelap marengan ngajengkangna badan Nyai Cangkurileng ka tukang bari nyebrotkeun getih hirup lalambaran. Awak Nyai Cangkurileng tuluy namru nangkarak bengkang dina luhur lemah. Waduh, Nyi Darsi! Meh bareng harita Kimoro jeung Encang Kosim nyerebut ngaran Nyi Darsi bari duanana mencerong ka tempat Nyi Darsi anu sirah jeung beteungna kiwari bitu ragana ngagoler ngojayan getih sorangan dina luhur lemah. Saterusna Kimoro katut Encang Kosim teu loba deui carita. Duanana terus pating jorelat kabur ninggalkeun eta patempatan sakaligus ninggalkeun si Sukmara anu langsung ngagajeleng luncat muru ka Nyai Cangkurileng anu memang keur sakarat utah getih. Di luhur tatangkalan kikawat wajah tembong keur gogodeg bari terus manehna ngagerendeng ngomong sorangan mangsa nyaksian kejadian anu cikeneh katingali ku manehna dina waktu anu teu lila. Ambe edas. Bae duanana. Aduh. Ayeuna mah dewek oge arek tuluy balik we Mang Caca Sieun digegel beheung ku si Sukmara. Kamana tuh Ki? Balik Curelat celeng leus. Kitu teh kikawat wajah badana terus ngacurelat ninggalkeun eta patempatan. Si Sukmara tembong deku gigireun Nyai Cangkurileng. Kitu teh bari jeung ngagibeg-gibegkeun awakna Nyai Cangkurileng anu geus usik kabeh. Si Sukmara harita tuluy ngagerem bari nepakan kana dadana tandaning kahudang amarah. Nalika nyaho yen Nyai Cangkurileng teh geus teu hirup deui eueuh nyawaan. Atuh harita si Sukmara oge anu memang teu ngabogaan akal kamanusiaan teh jo leos wae indit ngagorobas kanu bala ninggalkeun layon Nyai Cangkurileng di eta patempatan. Kurobas gebeg. Kimoro katut Encang Kosim anu kabeneran keureuh di hiji tempat satu tas kabur ninggalkeun tempat nu mangsungna ijen wawasen tadi ngadadak pating renjag reuwas
bari panon merong ke tempat datang nasora. Halo, naon tak Ki Guru? Aya anu ngagorowas di rubala. Sisuk marah buat teh anu ngahaja ngecagkeun dongengna. Aduh, bari nyumput ngecagkeun dongeng na para wargi kaum dangu. Rupina cag heula dongeng Sunda tik capruk radionet dugi ka dieu. Kumaha terasna eta lakon Kimoro sareng Encang Kosim. Mangga teras manco dina ieu kanal capruk radionet. Sim kuring tekendat teu dihapunten. Birehna seueur kakirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Bugi-bugi aya hiburanana, aya hikmah sareng mangpaat tina sakur dongeng anu dipedarakeun. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sanes kenging ngahaja-haja mung saukur kalersan bae. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.